mugi-mugi kagungan Allah shalawat dan salam uga katurakeun habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang di dunia kang menjadi umatna jeung di akhirat diberi syafaat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin hadir di tempat simpuling sama dimuliakeun mudah-mudahan Allah dimuliakeun dina raraga dan kelas hadir tentunya simpuling berdasarkan kewajiban mana orang nyimpan gitunya nyimpan anu ibu-ibu gitunya simpuling masuk ke bahas anu geus aya we gitunya ngan kurang hartikeun kurang lempengkeun gitunya lamun urang nyimpan tadi anu ibu-ibu diaoskeun gitunya aya sok lenyimpan surat Toha resdeu. Nah abdi teh di dunya mapan ningali ari di akhirat mah lolong aya naon gitunya. Tah nyimpan surat Toha teh eta kan teu dibejakeun dina ibu-ibu teh nya ayat sekian hartina anu teu dibejakeun nya. Surat Toha we aya surat Toha loba gitunya loba ayatna teh. Tah berenang ke dalil urang keur ngayakinkeun diri urang yen urang teh ka Allah bakal nanyakeun ka Allah, ya Allah, nah abdi teh dilolongkeun di alam akhirat teh. Padahal abdi teh di dunia teh kumaha? Ningali jawaban Allah, tah urang nyimpan ayeuna gitunya. Tah sami-sami urang nyimpannya, sami-sami urang mengkaji gitunya. Ieu dina surat Toha anu sok ibu-ibu didawamkeun. Surat Toha teh ayat 125 ayat 124 dugi ka ayat 126. Sok ke di bumina kaji ku masing-masing gitunya, kaji ku masing-masingna. Saur Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ieu jadi siksa jalma anu ngabalieur tina dikir ka Allah hiji hirup di dunya na ma'isyatan donka. Ari ma'isyatan donka teh kahirupan anu rupa. Hiji tanya wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, jeung engke balik ka alam akhirat ku Allah bakal dilolongkeun. Eta nya jawaban ibu-ibu dina surat Toha teh ieu jawabanna teh. Intina sing saha jalma anu ngabalieur anu ngopohokeun dzikir ka Allah tah di dunya na teh bakal rupa, di akhirat teh bakal lolong. Gitu. Kan mesti dibahasnya tukang Aceh tos dibahas, Ustaz Cecep tos dibahas, Ustaz Puslan tos dibahas. Ari dikir teh loba rupana kan nya gitunya. Loba rupana aya dikir anu sir, aya dikir anu jahriyah, aya dikir anu ku hate, aya dikir anu ku pagawean, aya dikir anu ku naon ucapan, aya dikir anu ku hate gitunya. Eta teh kabeh ge dikir, ari dikir secara utuh teh nginget kana jasana Gusti Allah. Eta dikir aslina mah. Sok da eta mah bebas gitunya. Ah da abi mah geus ngadawamkeun dikir teh sok ditarikeun teh. Ah abi mah da dikir teh tara ditarikeun teh. Nah, erek di jero hate we dikir teh. Dikir abi mah da ku pagawean, ngalaksanakeun pasunatan, ngalaksanakeun puasa Senin Kemis, bebas dikir mah. Da ari hatosna dikir teh nginget kana jasana Gusti Allah gitu. Intina urang selalu bersyukur. Ieu pan geus dibahas kabeh oge kitu nya ngan ieu nginget-nginget kitu nya urang tambihul pilih. Mata dirasok ku bapak Bandungan gitunya
Ieu lah urang tong loba teh dikir dina salat we. Wah, ya Allah. Lamun urang ngapaham mah urang teh sok nyalahkeun ka batur. Sok. Punten nya urang sebatkeun. Tinggal NU. Ieu urang nyokot kana ormasnya. Ormas Islam. NU bada salat dikirna kumaha? Sok diukur 33 kali. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ditungtungan we kunaon? La ilaha illallah 100 kali. Jeung eta teh aya nu ditarikeun, aya nu laun. Ari makana ieu laun. Kali hiji eta tinggal golongan sanes. Persis Muhammadiyah. Tara ditarikeun nya. Sabada beres salat mayun karena ka makmum kieu jarempe tapi dikir jarempe we kabeh oge mun eta mah teu ditantukeun teu diukur pokona mah sakahayangna we geus beres sakitu geus rek 100 kali rek 200 kali hayang keneh mah tuluy we kitu gitunya. Aya geuningannya puntenya ieu Mas sanes ieu. Seperti ke Suralaya, nya pan tarik. Nya tarik la ilaha illallah. Nah, gede tarik gitu nya. Pek. Nya berarti jahri gitu nya ditarikeun. Keur naon maksudna tarik? Meh urang teh latihan ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Dina masalah ideug-ideugan lah tong diomongkeun eta nya. Aya nu aya begituan nya begituan aya nu kieu unggul gituan nya eta mah kabayakeun gaya gitu nya pan heuna la ilaha pan kieu mah atuh pati hareuna sunah la ilaha dengeunah sunah kitu nya aya nu kahareup unggul la ilaha aya hepek we lah eta mah da eta mah gaya tubuh gitu nya gaya tubuh sok erek tarik, erek laun, erek dijoro hate, peh dikir mah. Nu penting mah intina mah urang ulah mopohokeun hiji kana jasa Gusti Allah. Urangnya lamun mopohokeun kana jasa Gusti Allah lah saeutik sok urang. Anu mah. Tong loba-loba teuing napas we napas. Lamun urang mopohokeun napas ka Gusti Allah, jasa Gusti Allah. Tong loba-loba teuing ku Allah we dieureunkeun sajam napas. Kumaha tuh? Ngiceup we ngiceup dieureunkeun we ku Allah teu ngiceup sajam kieu we polotok. Teu apa? Intina eta dikir teh supaya naon? Supaya dina nalika urang keur kaayaan goplak tah eta teh nginget-inget kaayaan jasana Gusti Allah. Tah lamun jalma anu mopohokeun kana dikir ka Gusti Allah hiji di dunyana maisyatan don karup. Puntanya urang pada sok kitu nya lamun rupok ketuloba duit itu teh lain eta rupok teh sanajan loba duit lamun ku Allah dibere hatena rupok tujongjon we dalam arti kieu nya rupok teh geus puguh duit teh urang teh boga di imah 1 juta. Tah geus mikir ka ditu sieun kieu, sieun kitu, sieun kieu. Eta teh rupek hatena teh. Naon sababna sieun anu. Sehingga duit teh dikumpul-kumpul sok tinggal Bandung mah surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sok tinggal ga surat At-Takasur. Sing sajama anu ngumpul-ngumpul wae harta, naon sababna? Sieun. Hatena teh teu jongjon lamun teu numpuk harta teh naon? Sieun. Sieun naon? Sieun sangsara. Eta teh rupek hatena teu bablas kitu. Dan bablas mah subhanallah nya. Anu bablas mah moal mikirkeun tuluy we dikumpulkeun lamun ceuk bahasa barudak mah. Nikmati. Ai nikmati naon? Lah nikmati harta anu aya gitu. Disebutkeun menikmati gitu nya. Ih santai we.
hayang anu beli, hayang anu beli, dinikmati we. Jadi hatena teh 15 we. Lain berarti urang ulah mikirkeun isu lain, tapi ulah keterlaluan teuing mikirkeun anu can kaalaman. Nah jadinya aya rupok hate teh rupok we pabaliut kitu nya naon tanya henteu bagus kitu. Eta di dunya mah wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kengke di akhiratna ku Allah bakal dilolongkeun. Ayo nu parah katanya. Tah mata we ngararomong jalma teh. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kete urang teh di alam kiamat teh lamun kuresakeun ku Allah dilolongkeun teh bakal ngomong urang teh. Qala ngararomong iku jelema teh Robbi du pangeran abi lima hasyartani. Lima kunaon hasartani abi dikumpulkeun. Akma kalawan lolong. Kabeh teh lolong mah. Ya nu cek Sunda mah. Ya Allah, naha abi dikumpulkeun di alam masa teh hayang lolong. Wa qad kuntu temen bukti abi teh waktu di dunya teh basiro eta ningali. Nah kitu engke teh teu ayeuna cak rasa kurang kumungke we ta eta ulah kitu nya kumungke teh kitu nya. Tah dijawab ku Allah. Qala maka nyarios Allah kadalika ataska ayatuna panima nasitaha. Oh bongan anjeun waktu di dunya teh mopohokeun kana ayat-ayat kami gitu nya panasitaha. Tah sageusna kitu teh wa kadalika yauma tus'a. Mangka ku kami ge di alam kiamat bakal dipopohokeun. Lamun cek gaul mama bakal diacukeun ku Allah teh, diantep mus'a teh diantep we. Naon sababna? Di dunya nak maranehna mopohokeun kana ayat Gusti Allah, maka di akhirat ge ku Allah bakal diacukeun, diantep gitu. Lamun cek ieu teh namanya dicuekeun. Nah, orang dicuekeun teu. Kieu we jauh-jauh teh di dunya we dunianya pun teu. Di imah keluarga we nya tong ngomongkeun atulah keluarga we. Keluarga di imah pamajikan, urang ulin. Barang datang ka imah dicuekeun meunang teu. Da kurang bae teu ngeunah atuh. Da karau disimkuring. Balik simkuring museup. Balik simkuring museup gitu. Aing ngarang-ngarang mono atuh. Bari teu beja. Lo cari tanah. Datang batur kitu. Datang penting datang teh. Ka imah teh. Assalamualaikum. Teu jawab. Besare budak besare pamajikan besare. Diajukeun ngeunah teu ngeunah. Eta di dunia ku pamajikan dicuekeun geus teu ngeunah komo deui ke di akhirat ku Gusti Allah. Anu di mana engke mah urang rek lupat ka mana gitu. Heuh di dunya nya babari pamajikan sare di kamar dicuekeun geus nagorsi gampang. Balik ka kolot gampang kitu nya ka babaturan gampang. Ari engke di alam akhirat erek ka saha balik. Nya erek ka saha. Iwah tika Gusti Allah. Wah. Naon ngaran teh nya budak-budana gitu. Subhanallah. Urang rasakeun di dunya heula, kerek dicuekeun ku jelema urang geus teu geunah cicing. Komo deui ku Gusti Allah. Sok we nya tong jauh-jauh teuing. Ngariung we urang. Tuluy urang datang dicuekeun, diacukeun. Meunang teu urang. Kana hate teh kieu. Aya naon we barudak digeunahnya urang. Teu geunah cicing, malahna gek diuk balik we. Gitu. Naon sababna dicuekeun ku baba.
rek dicuekin ku baturan urang geus teu ngeunah hate komudi ku Gusti Allah. Tah malahan ieu nu leuwih parah namanya anu leuwih parah na ieu wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatihi rabbi. Singsa jalma anu ngaleuwihan batas nya jalma anu leuwihkeun nya ngaleuwihkeun batas saur Gusti Allah wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Ku Allah bakal disiksa anu kacida banget asad bahasa nya pan kieu nya dina ilmu maya kieu lamun sadun ieu sadun bahasana sadun min adzabi syadid siksaan anu banget. Lamun Allah ngagunakeun make alif asyadu berarti kacida banget. Nah gitu bukan aceh nya terus diiterakeun aya Hasan aya Ahsan. Lamun Hasan alus lamun Ahsan leuwih alus tah beda. Tina naon cenah eta bisa kitu ngaraji heula nya ilmu alat bakal apani bakal apal tah kitu nya. Alas mudah-mudahan geus kolot kalau bisa ngaji Bandungan we aya nya Bandungan anu aya. Tah eta pangitnya. Jadi kita aya bekal lamun urang ngadenge ibu-ibu pememe pangaosan teh di dunya geuninnya di naon dicuekeun di akhirat leuwih dicuekeun sudina telek sok ku anjeun lenyepan dina surat Toha. Tah teu teh hafal. Oh surat Toha ayat 120 tilu nepikeun ka 120 hafal alhamdulillah gitunya. Nah ayeuna beneran urang ngabahas alif ieu nya ngabahas alif dume ayeuna urang kana Idul Adha nya Idul Adha nya urang sambungkeun ku simkuring ieu urang ngalenyepan sadayana. Alhamdulillah ku taun ieu mah dina Idul Adha teh jalmi tiasa berangkat ngalaksanakeun kewajiban rukun Islam nomor kali mangkutosna mbah haji 100 berangkat yang di Indonesia. Alhamdulillah ieu teh dina jarak 2 tahun nya dikesakeun ku Allah nya dikesakeun ku Allah urang nyepan ieu bisi teh siksaan urang nyepan bisa berangkat anu ngahaji ka ditu nya bisa berangkat mun dikesakeun teu bisa berangkat nu ngahaji aya pasunatan anu diwajibkeun ku Gusti Allah jeung disunatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktona naon ngalaksanakeun kurban. Aya ganjalan ayeuna teh mana ganjalanana sato hayawan anu dimenangkeun pikeun kurban onta sapi domba atawa eme atawa muni. Subhanallah ayeuna teh ku Allah diuji bere panyakit naon PPK mulut kuku penyakit mulut kuku PM so ieu nyepaneun nu ngahaji mah geus bisa berangkat tapi hanya kal jelema nu teu bisa berangkat nu ngahaji ngeun kawasa atawa mampu ngalaksanakeun kurban. Subhanallah ku Allah diujina lain kana jelema eta mah kana sato hewanna dalam arti sato hewanna teh anu meunang dipake kurban ku Allah dibere penyakit ayeuna kan di urang rata-rata jarang muni jarang onta rata-rata sapi jeung domba atawa eme. Subhanallah ena sapinya bangkrut tanya kabeh gitunya pancen ahli kesehatan nya kesehatan mah boleh-boleh saja kurban ku sapi anu keuna ku panyakit asal syaratnya asal hiji sukuna ulah coplok talapokna ulah coplok jeung ieu ulah cacat subhanallah tanya heudaina dipake kurban ayeuna mulu
Pira aku digotong ka lapang nambruknya teu pantes. Tah ieu ujian urang tungtungan kumaha pan kieu atuh aya bahasanya ye. Aya kurban sapi kudu gering pan teu didalahar sarieuna. Subhanallah tuh tanya tuh tadi mah. Anu harajat sok damukeun harajat. Nya anu harajat. Da telik atuh teh. Ih sapi gering lagi. Sapi gering sieuna sapi gering sebenarnya. Pan arung meuli daging sapi. Hayam we payu pan. Meuli daging hayam we dinu syukuran teh. Rata-rata udah. Ya, tah ieu geus efekna kieu nya, efek negatifna hiji ka peternak. Pan ari dina waktu aya kurban mah pengusaha banar teh pan keur meujeunan naon? Rebonya meuli harga 5 juta dijual 8 juta kan lumayan. Ada ayeuna mah lain, harga 20 juta dibeli 5 sabaraha uluna? 15 juta. Lain aya kala tah ieu menurut tapakuran keur urang, kitu nya tapakuran keur urang. Udhiyah senantiasa udhiyah mencit hayawan kurban ku Allah keur diuji. Nama lain ka manusiana tapi ka satona. Tah eta benernya alhamdulillah insyaallah ayeuna tos tanggal 17 Hapit inena 17 Hapit kitu nya. Tapang kita sabaraha dinten naon setengah bulan deui lah urang teh. Ngan ulun urang contoh mampu kurban, sok kurban tah aya alternatif anu nomor katilu, urang teu mampu munggah haji, urang teu mampu kurban, aya alternatif nomor katilu nyaeta tadhiyah. Nya. Naon sabab lebar pun Pak Bu nya lebar. Batur maka seorang munggah haji berarti kabagean dina raya guntek. Batur maka seorang kurban berarti kabagean pahala. Ari urang teu ka seorang munggah haji, teu ka seorang kurban berarti dina bulan haji teh urang teh moal kabagean pahala bener teu? Dan teu haji teu kurban berarti moal kabagean pahala. Nya. Kumaha carana urang hayang menangkeun pahala? Rasul muningakeun dina hadisna sok gantian sing saha jalma nu teu mampu kana munggah haji, sing saha jalma nu teu mampu kana udhiyah, eusina kurban, sok ayakeun eta jalma tadhiyah. Naon ari tahiyah teh? Berkorban ku barang atawa ku harta anu aya samampuna. Contoh, ke tanggal 10 batu mah kurban nya batu mah kurban urang teu mampu kurban sok urang kaluarkeun harta urang nya dina tanggal saeta kaluarkeun harta urang samampuna disebutkeun sodaqah kurban. Kaluarkeun boga 10.000 kaluarkeun ya Allah abdi teu mampu haji, abdi teu mampu kurban, abdi mampuna berkorban kaluarkeun duit 10.000 bikeun nya ka masjid ka mana wae bikeun ka fakir miskin tah abi berkurban. Subhanallah. Gede kanyarana. Usahakeun lah urang sami-sami kitu nya, urang sami-sami dina tanggal 10 teh urang teh berkorban. Ngaluarkeun harta lah, ngaluarkeun harta sok anu mampu nama. Contoh lamun dikana satokeun mah hayam atuh kelenci marmot nya ngeun dari ku hayam mah asa da eueuh kituna geus we ieu hayam urang boga hayam hargana teh 25.000 atau 100.000 sok dijadikeun duit 100.000 bikeun ka fakir miskin bikeun sedekah ka masjid jariah ka masjid abdi teu mampu munggah haji abdi teu mampu kurban sok korbankeun harta urang samampuna insyaallah di hadapan Allah Taala. Insyaallah di hadapan Allah moal leungit. Tayenya dalimanya pilih simpulinga leuwih kitu nya naon soal Al-Qur'an tayeun Al-Qur'an aja nya sok kela nyebat dina surat Al-Hajj nya dina surat Al-Hajj ayat 37 nya bahasa Allah Bismillahirrahmanirrahim la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin
yanaluhu taqwa minkum. Hartosan heula. Layanala moal ngarawat atawa moal narima Allah Gusti Allah hiji luhumuha kana daging-dagingna eta kurban geusna onta di dinya di Mekah onta. Kaduana wala dimauha jeung Allah moal narima kana getih-getihna eta onta. Naon atuh ditarima ku Allah walakiyana luhu taqwa tatapina Allah bakal narima kana taqwana minkum ti antara anjeun. Tak intina kieu jadi nu ditarima ku Allah teh lain dagingna kurban lain getihna kurban tapi isi nama nu ditarima ku Allah nu bakal ditarima teh isi niatna katakwaana tah eta nu bakal ditarima ku Allah. Pada kenaon Allah atuh dagingna mah teu perlueun getihna teu perlueun dan perlu mah jelema nu diperlukeun ku Allah mah naonna niatna ikhlasna gitu. Eta nu bakal diterima ku Allah mah. Mata keur urang sararea teu mampu munggah haji, teu mampu naon kurban, sok urang kaluarkeun samampuna harta urang eueur meunangkeun pahala ti Gusti Allah. Eueuh sugan, lain sugan deui si buri mah yakinnya lain toma naon teh roja. Heuboanya batu munggah haji. Wah, ieu lain etanya batu kurban, urang ngaluarkeun duit 10.000, buah di hadapan Allah mah duit 10.000 tah jadi. Nah, dalam di Bandungan musim kuring kieu nya. Ya wa ciri pun teu aya soal ditarima jeung teu mah eta urusan Allah, lain urusan manusia kitu nya. Ngan aya ciri-cirina kitu nya. Pan kieu ciri-cirina munggah haji anu bakal makbul jeung mabrur nya eta hiji dina di lemurna kieu tah ieu urang nyontohnya datang balik ti ditu teh leuwih alus lamun di kasar mah di lemurna teh pedit bunga haji anjeunna teh balik ti bunga haji teh loba dari teh ujung naon deui baraha berarti ieu ciri-ciri Allah narima anu hajina heuh supaya punya ieu bakat mewah-mewahna ganjaran di Gusti Allah. Jalma anu ngalaksanakeun umroh jeung munggah haji lain sajajaun eueuh deui pahalana hilal jannah ansur bayangkeun. Pahalana jalma anu ngalaksanakeun umrah haji jeung anu umroh eueuh deui ti Gusti Allah pahalana ti wati surga. Bayangkeun sok. Pan dituju urang teh naon? Akhir tempat urang akhir dituju urang naon? Surga eueuh deui. Ya, terakhir bakal dituju tempat urang teh sanggeusna dunya alam barzah tuluy proses eusina akhir nama hayang nyalikan surga. Sok bayangkeun urang. Bisa mampu urang teu. Mun ku Allah ku Rasul diberek ciri-ciri ku ulama hiji kitu. Biasana ibadahna lokmo balik di munggah haji wah getol amat loh 40 poin saterusna ciri tah awas masalah ditarima jeung henteu urusan Allah ngan aya cirina gitu. Hila ciri teh kieu nya ciri-ciri lalaki aya kumisan ciri-ciri awewe eueuh aya awewe aya kumisan aya laki aya teu kumisan. Oh eta ciri berarti teu sakabehna awewe teu kumisan teu sakabehna lalaki kumisan da geuning buktina mah aya awewe anu kumisan si Iis dah iya apa geuningan atau apa teranya tayeu ayatna nya jadi Allah moal narima kana dagingna moal narima kana darahna tapi Allah narima kana niatna jeung ajamanana kurban. Urang buktikeun ku sejarah cieu urang buktikeun sejarahnya Nabi Ismail jeung Nabi
Ibrahim. Urang buktikeun sejarah ieu mah jauh-jauh teuing lah. Nah Allah narima dagingna Ismail, nah Allah narima darahna Ismail. Urang buktikeun sejarah. Panaya tugas. Da sabaraha eta teh nadarnya Nabi Ibrahim teh nadar dina surat Al-Maidah betul. Da sabaraha mah awalna mah eta teh nadar Nabi Ibrahim teh. Nabi Ibrahim teh nadar lamun kami dipasihan putra. Gitu. Putra pan Siti Hajar teh ieu naon? Tos sepuh lamun cek analisa dokter malah mandul gitu. Tapi nadar Nabi Ibrahim lamun kami diberi keturunan, nadar kami di perintah Allah rek dikumaha-kumaha kami rek dilaksanakeun. Nya da aing ngaran-ngaran nadar kitu nya Allah teh da teu heseun kitu nya. Siti Hajar ngandung nepikeun ka naon ngalahirkeun Nabi Ismail. Tah ngimpi apa dina ngimpi teh matak yaumut tasrek nya tanggal 8, 10, 11, 12 ngimpi. Lu ngimpi teh perintah Allah anjeun kudu mencit budak anjeun. Dicicing heula ngalenyepan bahasanya ngalenyepan ieu teh bener perintah ti Allah ieu teh nabi setan. Ngimpi deui. Anjeun kudu mencit diperintahkeun mencit budak anjeun Nabi Ismail. Tah nomor katiluna disebutkeun we yaumul eta yakin, yaumul yakin. Yakin ieu perintah ti Gusti Allah. Sok bayangkeun nya. Udah gimana sejarahnya pas Nabi Siti Hajar diteunun di tanah nikahnya ke ngandung Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berangkat deui Nabi Ibrahim nya berangkat deui dakwah berangkat deui datang kadinya geus pemuda sok budak geus pemuda umur 17 tahun lah geus pemuda diperintah ku Allah kudu dipencit sok bayarkeun. Ngalahirkeun ge teu apal, pomo urus nama teu apal, datang kalinya kudu dipencit. Kumaha eta? Urang kitu nya. Tah. Pada Nabi Ismail da perintah Allah nya tungtu Nabi Ismail teh Nabi Ibrahim. Digoda ku setan. Ismail. Ari mana ya teu? Mana tadi itu teh dipencit ku bapa mana yang dipencit teu kagoga Nabi Ismail teh kembali lah da imam bisi perintah Gusti Allah bas kali itu ka Nabi Ismail teu kaganggu datang ka naon ka bojona ka Siti Hajar ari anjeun teh nyaah ka budak nah kitu budak anjeun teh jenengan Ismail teh rek dipencit cek Siti Hajar kumaha kembae da teh perintah Gusti Allah. Heuda subhanallah nya dituntun mata geuningan gemuruh geuninnya. Allahu akbar. Nabi Ismail ngajawabnya Nabi Ismail. Geus bayangkeun budak yang dipencit ku Nabi Ibrahim ngajawab Nabi Ibrahim teh Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Pas di stop Nabi Ismail. Mama sempetinya ku abi teraskeun. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kiresel lan teu. Mata pemuda di kuasaan teu teurak dikadek eta takbir cenah. Itu kuasaan moal teu lah dikadek. Orang kemarin gitu. Tilu kali sok bayangkeun 3 kali bet. Tah didinya nya tah eta ujian Allah teh. Ismail Ibrahim eureun anjeun mencit budak anjeun. Tah ku kami gentit Allah nugaskeun ka malaikat turunkeun doma gibas. Keur ngagantian Nabi Ismail subhanallah.
Tah berarti nah anu ku Allah diterima teh dagingna Ismail, nah darahna Ismail lain berarti naon? Ketaatanana Nabi Ibrahim jeung kaikhlasanana Nabi Ismail. Berarti eta diterima ku Gusti Allah. Tamata urang sami-sami nya sakamampuanana engke tanggal 10 nya tanggal 10 waktu salat Id beres salat Id sok urang kaluarkeun tadhiyah harta urang kaluarkeun naon berkorban dina tanggal 10. Mudah-mudahan pengorbanan eta teh harta urang eta teh ku Allah sing digetian ku pahala anu akur jeung pahala nu haji anu akur jeung pahala udiah. Akhirnya eta palinten anu biasa ka kudu kuring nya ka kudu kuring dina masalah naon udiah sareng tadiah. Akhirnya sok lah eta mah anu mampu kurban sae langsung sae kurban nya. Anu teu mampu kurban urang usahakeun harta urang lah sebagian sisipkeun sedekahkeun kitu nya pikeun urang meh boga pahala dina bulan haji kitu nya. Mudah-mudahan urang sadayana panjenengan mampu berkorban harta demi panginten menggapai sebabkeun ganjaran di Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Eta nya bahasa anu biasa mudah-mudahan insyaallah aya harewos kasih kuring kemah aya praktek melaksana mayit kitu anu antos apal urang jadikeun ilmu niatan ilmu anu can apal supaya urang teh apal gitu insyaallah kusim kuring hiji waktu kitu nya bakal terjadi nate dina lain dina rutin atau kumaha urang praktek di mimiti namanian tuluy